Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la haula quwata illa billah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faya hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Aqalu hada Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladina khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Surat An-Nisa ayat 1. Sampurasun. Kumaha ibu-ibu sadayana daramang? Alhamdulillah. Aduh, ai daramang mah eta teh kanikmatan anu luar biasa, anu kacida ageungna. Pami urang patut disyukuri eta kanikmatan nya ai saat teh. Cek pari paosna anu karaos kosim kuring, goreng bawang di noga-noga, aduh raos eta teh nya, komo di dagingan mah gitu tah. Nuju sehat mah kitu nya urang teh. Tah urang teh kedah seueur ngucapkeun syukur. Abdul doa nyaeta alhamdulillah. Ari pang abdul doa nyaeta ngucapkeun alhamdulillah. Urang sing sering ngucapkeun alhamdulillah nya. Ulah minimal teh dina badanna tepan wae 30 kali nya. Urang teh dibarakeun kanikmatan alhamdulillah. Abdul dzikri la ilaha illallah nya eta sing seueur urang komunikasi ka Gusti Allah. Para sadaya sataacan dilajengkeun ieu kana pangosan nama teh aya bewara aya beja aya telepon nyaeta ka majelis taklim terutama ka ibu ketua sanaurna teh ibuna itu hajah ibuna Budiat itu duka wargi tatanggina Budiat oke anjeunna antunkeun dinten tadi nyaeta nu jenenganana Hajah Aceh Yulianti binti Bapak Aong Sumarna. Tah ya ieu teh urang doakeun ku urang sadaya mudah-mudahan ieu Ibu Aceh Yulianti bin Bapak Aong Sumarna sing ditampi iman Islamna dihampura dosa perdosanana kaing tempat anu sae anu layak anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala dilegakeun alam kuburanana sing cang padang di alam kuburna tegasna aya di rahmatna sang magfirahna ridona Allah Subhanahu wa taala. Pauri sadaya naon song aya basa sing cang padang dilegakeun alam kuburna. Pami ibu parantos ngalami di alam kubur teh anu kacida poekna nya, anu kacida rupekna nya, ukuran sameter ka 2 meter paling panjang eta teh rupek. Tapi pikeun jalmi anu sae anu soleh muga Allah Subhanahu wa taala lir ibarat gedong anu sigrong anu aheng. Ieu teh kumaha amal perbuatanan di alam dunia nya. Tah mudah-mudahan lah ieu Bu Aceh Yulianti bin Bapak Aong Sumarna ulangna karomatullah teh sing cang padang di alam kuburna nya, sing dilegakeun alam kuburna tegasna aya dina rahmatna magfirah Allah Subhanahu wa taala. Taku kita urang doakeun nya para ibu ngaminna si urang anu ngadoana nya. Nya doana teh kieu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma usil sawaba ma qaratuhu wa sadaqnahu wa amaltuhu khususan ila ruha Ibu Aceh Yulianti bin Bapak Aong Sumarna. Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa fu anha wa akrim nujunaha wa asimad holaha wa taqabbal hasanatiha wa kafir sayatiha bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma Allahumma la tujungul ba'na ba'da hadaitana wa hablana min ladunka antal wahhab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni lil muttaqina imama. Allahumma ja'al rahmata wa maghfirata min ahli kubur. Allahumma ja'al maghfirata min ahli kubur. Allahumma ja'al maghfirata wa rahmata min ahli kubur. Min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya ayatahan nafsu mutmainnah turji'i rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati anusga salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata wa nanar rafa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Mudah-mudahan dua orang saya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Tanya eta teh doa kanu pupus istri nya. Anu istri mah al-maghfirah warhamha afiya kanu ha atunya. Lamun pamaget mah al-maghfirah warhamhu wa anhu akrim julahu wasimadhu eta pamaget. Pami seueuran langkung ti dua al-maghfirlahum warhamhum afihim wa anhu. Ta urang kedah tiasa nya. Terutama nu janten saroge eta teh kedah tiasa nya. Doa ka ibu Rama nyata Allahumma dunubi wali walidaya wali warhauma kama rabbayani saghira. Ta eta doa ka ibu Rama nya. Doa ka ibu Rama teh komo tos teu aya keneh kena doakeun. Insyaallah imbalana ganjaranna tunggu si Allah bakal dibalasnya. Ta urang sing seueur ngadoa. Mangga urang teraskeun. Para wisadaya simkuring dina judulna ayeuna nyata judulna teh kajadian-kajadian dina kaping 10 Asyura. Kaping 10 Muharram. Ayeuna kaping sabaraha Bu Muharram? Tuh di luhur aya nu majunya ditu. Nyata kaping 18 Muharram. Ya. Cek dina Al-Qur'an jalmi teh asal mah hiji. Ieu keterangan dina surat An-Nisa ayat hiji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dilaknat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyemat jenengan Gusti Allah anu sifat ulas asih di dunia sareng di akhirat. Eta hartosna taun sareng bismillah. Ya ayyuhan nasu hai sakabeh manusia. Ya. Itaku kudu sarieun aranjeun ka kaula nyata robbakum ka pangeran anjeun. Sa pangeran anjeun teh? Nyata Gusti Allah. Saha Gusti Allah teh? Anu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka katut eusina eta sama. Tadi deh alladzi khalaqakum nyata Gusti Allah teh antos nyiptakeun anjeun min nafsi wahidin tina hiji diri. Tah asal mah nyiptakeun teh tina hiji diri ti saha nyata Nabi Adam alaihi salam aya nu awalar geuna nya Nabi Adam asal mah hiji jelema teh nya. Ai Nabi Adam ti mana kawitna? Cing aya nu terang tina opat aci. Aci naon aci sampe, aci hui. Sanes. Tina aci seuneu ka hiji, kadua aci angin, anu katilu aci cai, anu kaopat aci bumi taneuh. Tadi diciptakeun teh Nabi Adam alaihissalam ceuk ieu dina katerangan, nya. Tina opat aci asalna teh. Nah. Dan janten Gusti Allah teh nyiptakeun tina hiji diri nyaeta Nabi Adam alaihi salam. Tateras wa khalaqa minha
sareng Gusti Allah nyiptakeun tina hiji diri teh jauh jahanya tapi garwaeunana ti pamajikanana Nabi Adam. Da keungeun Nabi Adam alaihissalam teh di surga non sorangan nya. Surga sakitu legana, fasilitas Gusti Allah disadiakeun nya. Keungeun tah Gusti Allah teh deudeuh nyaah kan Nabi Adam alaihissalam teh nya. Nya nyiptakeun babu Hawa nya Siti Hawa aya jenengan babu Hawa Siti Hawa di urang nya Siti Hawa ai Siti teh nyai nya Siti Hawa nyai Hawa di mana eta Siti Hawa diciptakeunana menurut keterangan Siti Hawa teh tina tulang dada tina tulang rusukan Nabi Adam tah sideuk ditutup ku Gusti Allah teh tidak wah dibelegedeg teh jadi babu Hawa nya tah tos jantan babu Hawa mah Nabi Adam aya baturna aya ieuna nya ditikahkeun ku malaikat teh nya tah cek Gusti Allah diwawadianan nya Adam Hawa anjeun ulah rek caket-caket kana ieu tangkal kana surat Al-Baqarah ge aya kana nya ulah ngadeuketan ieu kan tanggal sajarah teh ari ieu setan teh ngagoda terus-terusan akhirna babu Hawa sareng Nabi Adam kagoda lamun anjeun teu ngadahar ieu buah holdi na tanggal ieu sajarah anjeun bakal cilaka ceuk setan ceuk iblis teh nya akhirna mah kagoda Nabi Adam sareng buah Hawa teh luang buah holdi tah keur dituang kitu kapenak ku malaikat Jibril nah atuh Adam mantepan ku diwawadianan ku Gusti Allah teh dicarek dicaram ieu nganu dituang sakali ulah ngadeuketan komo ieu dituang kapenak ku malaikat nya buah holdi teh pamagat mah dituang deukeun ka ieu leher janten gondok laki nya tah ai babu Hawa deukeun ka dada asal mah rata samisan pamagat jadi nyangkung janten gunung sakembaran eta ngawitana di janteunana manusia Nabi Adam sareng Muhammad kawitna mah sajodo ayeuna mah ka alam dunya tah geus kitu ditulung Nabi Adam sareng Muhammad anjeun ulah aya di surga ini titukan aranana ka alam dunya nya ditulung Nabi Adam sareng Muhammad teh lamina sabaraha penakna sareng babu Hawa di alam dunya nyata 100 tahun penakna teh di Jabar Rohmah di Mekah ya atas nu ka Mekah ayat-ayat di dia nya di Jabar Rohmah di Mekah papenakna teh tah eta babe urang kali itu pek anyangan kalinya di Jabar Rohmah kanya eta pertemuanana Nabi Adam sareng babu Hawa di Jabar Rohmah tos eta panjang teuing lah tah kaden tos nyiptakeun Nabi Adam babu Hawa nyata wa basa minhuma rijalan kasirau wa nisaa tah Nabi Adam sareng babu Hawa teh akhirna ngalahirkeun putra dua sakali anakan teh 20 hiji kali ngalahirkeun anakna teh 42 sadayana teh nya tadinya jadi ti bangsa awewe sareng bangsa lelaki nya wattaqullah jeung kudu tarakwa aranjeun ka Gusti Allah alladzi tasaaluna bihi anu sok dipentaan ku urang Gusti Allah teh nyata dipentaan Gusti abdi hayang anu Gusti abdi hayang anu eta Gusti Allah nu ngajabah war arham jeung pelihara siratu rahmi kade urang ulah magatkeun dulur ulah magatkeun rerencangan margi silaturahmi kahiji bakal manyangkeun umur kadua bakal dibebarikeun ngalah rizki nya tah urang teh kade nya tah tos salat teh mun sae mah urang teh sasalaman kamari teh Idul Adha Idul Fitri teh nya kesempatan sae eta teh nya punten urang sasalam bakal dihampura dosa margi aya katerangan sing sajalma anu sasalaman antara dua jalma tak can pegat maka Gusti Allah ngalungsurkeun rahmat magfirah ka eta dua jalma nya kapihara keun innallaha sanyana Gusti Allah kana alaikum anu kabuktian ka anjeun raqiba mengawasi diawasi nya urang teh selalu diawasi ku Gusti Allah teh
ngutus 2 malaikat nyata malaikat menukatan Bu anu ngarencangan urang tah geuning aya nu apa Raqib sareng Atid teh malaikat Raqib palih katuh Atid palih kiwa nya lamun amal sae dicatat ku malaikat Raqib nya lamun amal awan dicatat ku malaikat Atid tah nya urang kedah terang urang teh selalu dikukuntit ku 2 malaikat ya dikukuntit ka mana-mana eta aya buku catatan engke buku teh bakal dipasihkeun rapat urang teh ka masing-masing jasad nya nya eta dipasihkeun eta dina kaping sabaraha Bu 15 rewah atapi nisfu saban tah rapat urang teh bakal katapina teh dina kaping 15 rewah atapi nisfu saban pertengahan nya da gitu isu enjing teh jaga teh bakal masing-masing buku teh tiap tahun teh hiji buku simkuring tos 71 tahun berarti 70 buku ka para ibu tos bara tahun tos ngagaduhan buku sakitu seurna ge teh bakal dibuka di payuna Allah Subhanahu wa taala bakal disidangnya Warli sadaya atau salajeng mah nyata kejadian-kejadian dina kaping 10 Asyura atawa kaping 10 Muharram. Taya tos diterangkeun dina kitab Anatul Talibin halaman 207 halaman 2 Anatul Talibin juz 2 halaman 267. Anu kahiji nyaeta poean dihampurana Gusti Allah ka Nabi Adam alaihissalam nyata dina ngarepak tuangan nyata buah kholdi nah dugi ka ditundung ka alam dunya nya eta Nabi Adam teh anu kadua nyata kejadian poean disalamatkeunana Nabi Nuh alaihissalam nyata tina bencana banjir nah dina waktu sarita banjir teh Nabi Nuh alaihissalam teh aya hiji gunung hiji tangkal nu teu kakeueum uduh kocida agungna eta cai nya eta kaluarna cai teh teu puguh-puguh jojol teu hujan teu naon dina taneuh teh laramas kalaluar nya eta kadian eta ku kawasaana Gusti Allah jendan alam dunya teh kakerem dina waktos harita nya teu aya hiji tangkal atawa hiji gunung teu kakeueum cai malah eta Kanaan punten bisa jenengan Kanaan digero ku Nabi Nuh alaihissalam Kanaan mana gara asukan parukana dina basa Arabna ya Kanaan udhulu fi safedin aja cenah nya Kanaan anjeun kudu asukan parukaula Kanaan nolak ka bapak moal sim moal ngelong kana parahu bapak sim kuring werek neangan tangkal anu jangkung gunung anu luhur cek Nabi Nuh alaihissalam walaihi tangkal mah ya gunung teu kakeueum da buktosa harita karna teh dugi ka maot mati koin nya sakitu digero ku bapana saking kunyaah henteu nurut tutumut nungutun katerangan dina waktu hasa banjir sato-satoan sajodo-sajodo jelema anu tunduk anu panu anu patuh nyaeta mung 80 jalmi nya anu sok itu seueur teh mung 80 jalmi anu katilu nyaeta disalamatkeunana Nabi Ibrahim alaihissalam tina durukan Nabi Ibrahim teh dibeuleum ku Raja Namrud merentah urang sok kupingnya keur di SD aduh Nabi Ibrahim dibeuleum ku Raja Namrud ku balan tentara Namrud eta nyadiakeun suluh dukun sa agung gunung rek meuleum Ibrahim teh naon kasana Nabi Ibrahim pada eta arca di dagoran ku Nabi Ibrahim teh naon ieu mah teu bisa ngomong teu bisa nanaon di KLKT teu seuri ceuk Nabi Ibrahim nya di tengeulan mun urang mah kumartil eta si arca teh waktu harita ngamok tah nanti si Raja Namrud saha ieu nu ngaruksak pangeran kaula Gusti pangeran mah nya teu seuri-seuri acan dan gak dikalakatek sana anggar wah gitu mendut ngamuk maneh sini teh pangeran kaula atuh si
Raja Namrud teh miwarang bala tentara tuh belum si Ibrahim teh asupan kana dudukan yang ngagugu harita bala tentara Namrud teh tangannyanakeun suluh anu sageung gunung kumaha eta ngagotongna Ibrahim diketepelkeun dina dua kayan cagakan kolong pluk anu dudukan anu sakitu keur ngalentabna nya tah lebat tah Nabi Ibrahim teh kana dudukan gancang caritana 40 poe 40 puting eta Nabi Ibrahim alaihissalam dibeuleum etos tiis teh kaluar Nabi Ibrahim teh gerehel teh kaluar teu cecel teu boncel nya angwana sugan aya nu suek anu rangsa teu aya eta ku kawasan Gusti Allah urang teh kedah percantan kana kawasan Gusti Allah nya eta aduh pana jago cenah eta Ibrahim sakitu dibeuleum 40 poe 40 teu tutung teu genghek teu renghek cuman tah hareutos sarita seueur anu masuk Islam anu iman ka Nabi Ibrahim geun ka Nabi Ibrahim seueur eta pengikutan ku sabab ku ajaibna ku kawasanana Gusti Allah Subhanahu wa taala eta dina durukan Ibrahim sakitu laminah henteu cecel teu boncel dina surat Ibrahim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya rukuni bardan wa salama Ibrahim eta ayatna teh nya eta ayatna dina eta hei cenah tiiskeun salametkeun eta jasad Nabi Ibrahim nya salamat Nabi Ibrahim nya eta dina Al-Qur'an aya Qur'an teh dawuhan Allah Subhanahu wa taala urang teh percanten nya kedah percanten eta teras anu salajengna nyaeta tadi teh kaofatnya katilu nya anu kaofat nyaeta poeanan diturunkeunana kitab Taurat ka Nabi Musa nah anu kaopat teh dilungsurna kitab Taurat ka Nabi Musa alaihissalam dina waktu haza kejadian Nabi Musa alaihissalam nyaeta bala tentara Firaun harita teh ka datangan hileud sareng simut anu sakitu lobana teu katahan nya di imahna teh digemrong ku hileud sareng simut nah ieu teh aya naon nya tah eta musibahna teh dina waktu Nabi Musa nyaeta simut tah Firaun teh ka Nabi Ibrahim nah cenah ieu simut di mana hanya kakuasaan Gusti Allah teu percaya pan Gusti Allah teh kaula nya nyata Firaun ngaku pangeran waktu pangeran teh Firaun waktu pan kaula pangeran teh ayeuna perang nama Nabi Musa sareng Firaun teh keur kitu Nabi Musa lumpat ka sisi laut ka tengah laut bala tentara Musa lumpat ka laut di tukang mudah bala Firaun teh sadaya yang panentana tang salatna tengah eta teh si laut teh diteungeul ku ieu Nabi Musa jadi ngageblag jalan ka ditu teh bala tentara Nabi Musa teh nah tos pandeuri bala Firaun nya ditutupkeun teh si laut teh jadi eta di rekep deui janten we lautan merah tah eta sasakala lautan merah di mana eta lautan merah teh aya keneh sasakalana nyata Firaun ngudag Nabi Musa di lautan teras anu kalima nyata poean dikeluarkeun Nabi Yusuf tina jero sumur nah Nabi Yusuf maka dikeluarkeun jero sumur eta teh seueur anu sirik dulur-duluran teh ku kakasepanana ku kagantenganana ku kapinteranana sirikeun dulurna teh jeung bapana teh nyahna teh kan Yusuf kan busana diantar nya dulur-dulurna teh ayeuna urang lelekeun we ka anu teh ka sumur urang parapkeun we ka ditu ka leuweung nya nanyakeun teh bapa Nabi eta bapa Nabi Yusuf ka mana Nabi Yusuf nya mun ceuk mah pulan teuing Bapak didahakan ku ieu serigala di leuweung padahal sanes didahakan ku serigala dilebetkeun ka sumur ku dulur-dulurna eta Nabi Yusuf akhirna ditulungan deui
aya nulungan tiasa dihanyat ka luhur eta. Sakalana Nabi Yusuf nyaeta dilebetkeun ka lebet sumur. Anu katujuh anu kagenap poean dicangkeun saca Nabi Yakub. Ya. Kawit mah buta lolong teu tiasa ningali. Nabi Yusuf teh nya Nabi Yakub teh harita teh hacida poek lah we. Tadina kaping 10 sore teh dicageurkeun deui ku Gusti Allah, tiasa deui awas deui, tiasa deui bengras, tiasa deui ningali. Ya. Anu katujuh nyaeta disaekeun. Terus anu katujuh tadi Nabi Yakub anu katujuh poean disaekeun deui tina panyakit Nabi Ayub. Nah, naon margina disaekeun deui disehatkeun Nabi Ayub dina waktu sarita sarirana pinuh ku bilatung. Ya, sarirana pinuh ku bilatung tah. Nabi Ayub teh nya. Eta ku sabar-sabarna Nabi Ayub alaihissalam kumaha badena tepan bade wudu dicanakan heula disimpan anu palih kenca simpan di palih kenca anu palih katuhu simpan di palih katuhu dipayun di masing-masing di tempat ya. Tah tos beres salat mun ceuk urang balatung kitu paehan piceun nya ieu mah diterahkeun deui ka asalna kenca askah kencakeun deui nu katu anu asalna tarang dan tarang dina ieu sadir sekarang diterahkeun deui ya. Eta bilatungna teh janten pinuh sadina teh ku bilatung kita dina tadi cageureun deui ka kaping 10 asara. Tah kumaha akhirna mah Nabi Ayub ku sabar-sabarna si istrina teh duka saha si namina teh nyungkeun diserahkeun. Abdi bapak abdi hayong ieu papisah sang bapak teh mun ceuk basa urang mah. Bongan bapak seureun teh panyakitan, seureun panyakit buduk malah digombrong ku bilatung, matak dirujiteun begitu. Di sabar Nabi Ayub mah nya. Hog mana kayak lamun kula cager deui ceuk Nabi Ayub. Anjeun rek diteungeul ku kaula 100 kali teungeulan. Kumaha tah ucapan Nabi Ayub haruna sarita nya Nabi Ayub teh cager deui sarabi-rabi hari anu tadi bilatung janten sajadah ku kawasan Gusti Allah nya anu sakitu surat teh bilatung janten di sajadah jan di amparan tempat sujud nya. Tah kumaha istrina cios diteungeulana 100 kali cios ku Nabi Ayub teh nyata sapunyere dibeungkeut 100 siki teunggeulkeun pluk tah kuring aya wakca rek neungeul anjeun 100 kali tah ieu ku nyere 100 dibeungkeut sakali lu tos tah seuri jadi rumah tangga dia ngahiji deui nya nya caresna kitu cenah. Terus anu kadalapan nyata poean dikaluarkeunana Nabi Yunus tina jero beuteung lauk Hud ya lauk Hud. Nah, naon eta Nabi Yunus maka dihakan ku lauk Hud salami 40 dinten dina patuangan eta lauk Hud ya. Anjeunna teh kabur tina pangperangan ya. Nabi Yunus teh kabur tina pangperangan. Aduh ya kumaha ngadesek nya akhirna anjeun teh kabur ka sisi basisir sisi laut. Di sisi laut aya tongkang ke perahu alit. Tah anjeunna tumpak eta perahu dicanak ka tengah ya. Di tengah laut eta si laut teh teu si perahu teh teu daek cicing. Goyang wae ieu. Nah cenah teh aya naon ceuk para penumpang nelayan nya akhirna diundi ya nya anu limaan teh murangna teh diundi teh ka Nabi Yunus deui eta teh ieu anu berdosa teh nya dikecemplungkeun ku para nelayan dina perahu alit teh tos dikecemplung ka laut teh tos nyampak lauk Hud disanto ku lauk teh citu teh santo sakaligus diteureuy buleud eta lauk teh kacida gedena mata kitu ge nya. Tah nahan cenah diteureuy buleud teh teu ancur dina patuan teh eta ka kawasan Gusti Allah nya. Henteu
Untuk cenceng teu bonceng diteri bulut salami 40 dinten. Takuma salami 40 dinten dina patuangan laut teh Nabi Yunus teh istighfar nyata isamna dolamna Robi ini dolam tum nafsi pagfirli painaka anta khairul ghafirin. Robi ini dolam tum nafsi farhamni painaka anta rahimi. Robi ini dalam tum nafsi parjukni painaka anta khairul jin. Kitu jeung kitu we wiridan dah dina tanda. Nya sugan kalaparan, sugan naon kan doa Nabi Yunus eta pek urang amalkeun nya moal kakurangan rezeki moal kakurangan kesehatan, Robi bakal dihampura dosa. Robi ini dalam tu nafsi, fakfiri painaka anta herul ghafirin. Robi ini dalam nafsi, farhamni painaka anta herul imin. Robi ini dalam tu nafsi, farjukni painaka anta rajikin. Rajikin anu ngarikian. Ya. Dalam nafsi fakfiri eta anu hampura. Farhamni anu mikawulas mikasih eta Nabi Yunus di lebat patuangan. Kuma akhirna salami 40 dinten eta Nabi Yunus teh diutahkeun ku laut teh ka sisi basisir. Fuah jeung eta asalnya eta tadi sisi basisir. Kuma asariran teh rada kirang eta mun urang mah aya bentol-bentol. Nya malaikat Jibril ya hei Jibril ya bawa siki samangka. Nah siki samangka teh asalna ti surga nya ti surga cana kumal katibina siki samangka teh bikeun ka Nabi itu Yunus nya paskeun kan pek pelakeun ya Yunus ya siki samangka dipelakeun di sisi basisir langsung jadi langsung daunan areuyan langsung buahna dituang ku Nabi Yunus. Tak nina sira anu bintik-bintik beureum teh biasa sehat deui secara bihara-bihari. Eta kakawasan Gusti Allah. Nya kitu tah eta seuneu. Teras anu kasalapan nyata di beulahna lautan merah ku Nabi Musa. Tadi atos diterangkeun nya. Lautan merah teh kawitna perang Nabi Musa sareng Firaun. Nabi Musa diudak ku Firaun jeung balen tentarana ya. Nabi Musa nenggulkeun itu ka laut janten jalan ya. Tos ka tengah Nabi Musa tos mundas ka ditu ka tengah Nabi Musa sareng balen tentarana. Di tukang balen tentara Firaun mudah ditenggulkeun itu jadi ngahiji deui si lautan ngahiji deui. Janten getih hungkul atau si laut teh janten lautan merah. Anu ka-10 nyata poean dipasangkeunna kerajaan sajagat ka Nabi Sulaiman. Tak kapukun mah kerajaan teh kerajaan hiji nyata Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman ku saking pinterna bahasa sireum sato hewan sadayana apaleun. Eta Nabi Sulaiman bade muntas eunam bade endang udah musuh ka peperangan di perjalanan ayah sireum nyereos kieu. Heh, baletana sireum anjeun geuranya rumput arasup kana liang. Cek sireum teh cek raja sireum teh kakupingeun ku Nabi Sulaiman gumujeng. Aduh eta sireum cenah sieun katincak ku balet antara ka urang. Nya si sireum teh ralebat kana masing-masing liangna. Nya lebat teh selamat. Kakupingeun ku eta Nabi Sulaiman bahasa sireum teh. Teras bahasa manuk. Hei manuk, ieu kaula mencan surat bikeun ka Ratu Bilqis. Nya Ratu Bilqis teh raja jin. Di Nabi Sulaiman diutus eta manuk teh manuk hud asana mah nya. Basikeun surat pasikeun ka Ratu Bilqis dibaca anu akhirna Ratu Bilqis teh taluk janten garwana Nabi Sulaiman nya tah itu. Anu ka-11 poean di dalamna alam dunia. Ngawitan di alam dunia teh kaping 10 Asyura. Ya. Terus anu ka-12 mimitina turun hujan ti langit. Kawitna daya hujan ya, janten aya hujan
mangtos ribu tahun serta aya hujan. Dina kaping 10 Asyura kaping 10 Muharram lungsur hujan jantan si bumi teh barokah nya subur ku ayana eta cai hujan nya. Teras anu ka-13 nyaeta lungsurna rahmat ti Gusti Allah ka alam dunia. Nah, rahmat teh nyata rahmat ka deudeuh ka nyaah ti Gusti Allah ka alam dunia. Anu ka-14 diciptakeunana ruh Muhammad. Ya, ruh teh nya roh Muhammad dalam mencaya roh Muhammad urang tacan kanten aya di alam dunia. Ya, janten roh teh tos dipayun memeh Nabi Adam alaihissalam le ruh Muhammad tos didamel ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Janten aya kajadian-kajadian 14 dina kaping 10 Asyura. Nah dina tahun eta wungkul henteu dina tiap tahun teh nyaeta dina kaping 10 aya kajadian-kajadian 14 kajantenan. Nya kitu nya. Henteu sekaligus lungsur dina kaping sakitu harita henteu. Janten dina tiap tahun teh kaping 10 Muharram teh lungsur anu namanya disebatan. Pauri sadaya ta urang sangkan aya dina pangraksa pangjagana Allah Subhanahu wa taala urang teh seur emut seur eling seur dikir ka Gusti Allah seur sedekah nya. Sedekah teh jangan dikira eta teh nya tiasa nyalamatkeun tina musibah balahi urang teh. Mesereunna teh masihan leuteun sregot eta teh janten rahmat nya. Tah di urang aya masihan cai sadus tuh bila anu palai eut aya kana dibongkar cai teh na TGM teh non TGM teh singkatan gitu. Itu cai itu nu masihan kanggo nu ieu parangaos bila aya nu palai eut mangga nyanak tuh dibongkar aya di luhur Excel nya. Ka ieu cai ieu pamasihan unggul sung atuh TGM nya. Ieu teh janten ibadah. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghafir ayat 40. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayatan fala yujaila mislaha. Anu pihartosanana sing sajalma anu midamel kaawonan, kajelekan, kajahatan maka bakal dibalas ku Gusti Allah sesuai sareng perbuatana. Lamun geus perak nya, lamun geus perak aitan perak mah tak can dibalas ku Gusti Allah. Lamun geus kajadian perak ta urang bakal dibalas ku Gusti Allah nyirina peurihna ya. Lamun damah kaawonan, kajelekan, kajahatan ya. Terus ayat selanjutnya man amila sholihan min dakari wa unsa wa huwa mu'minun wa ulaika yadhul jannah yurjakuna fiha bighairi hisab. Tanya sing sajalma anu migawe amal sae amal soleh boh awewe boh lalaki manehna teh keur kayaan iman ieu teh pagawean sae ieu meres ngamparkeun ka naon karpet teh ieu ngagulungan karpet teh kan sae nya. Duh ieu teh ngalbotan kenceng teh amal sae aya kenceng ngalangkung ka payuna urang aya lebetan daya mah teu sawios-wios dan teu maksa eta sugan je lebetan abdi henteu pek kenceng nyeres henteu mudah pame urang gaduh pek lebetan eta teh amal saleh nya. Aduh ieu teh amal sae nah ye kamari aya ucing lebet ka ieu ka masjid nya itu karpet teh dikiihan kucing bade kitu tah katingali ku padani itu karpet dikiihan nya ku badan teh dicuci dicana ka laundry sabaraha tah nyuci karpet salaman 60.000 Bu nya 60.000 kamari ngan kampret teh genap lamar 360-un nya karon teras si payun aya ucing di dieu teh di juru dina karpet Bu keur cacan robah kieu mun ngaguruntul mah sanes da buyatak ena teh ku padani teh dikaluarkeun di kumah dikosarkeun kana keran eta teh amal soleh Gusti Allah bakal ngabales nya. Tah matak sim kuring mah tos pangaosan tos salat subuh teh salat sok ditutup-tutupkeun jendela teh panto da bisa aya
emeng lebat nya eta ngajelna teh ti dieu ucing teh Bu timpal di dieu cenah dari ti dieu tuh mun panto ti dieu tinu panto cicing we dina ulun meja ngareung ucingna teh nya apana entah pamitosna teh pantai sim kuring mah tinggal heula rasap si jandela anu molongo si panto molongo ditutup-tutupkeun nya nah aya kieu mah tah aya pangaosan teu da malwantuneun ucing teh lebet ka nya tah eta nya kade bahwa orang we ningali ieu masjid aya panto muka jandela muka tutupkeun nya marge kucing lebet ka ieu tempatnya mending ngadon sare mah deui ngadon tiih geura bade ngajengkat sabelah nya gitu eta teh amal saleh nanya man amila sholihan min dakari aw unsa faulaika yadkhulul jannah yurjakuna fiha bigori isab nya eta ayatna sing saja anu migawe amal saleh boh awewe boh lalaki keur kayaan mah aduh ieu teh pagawean sae pek lakukeun nya faulaika yadkhulnya maka eta jalma-jalma anu kitu bakal dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala yurjakuna fiha bigori hisab kalawan rezekina anu eta moal dihisab Gusti Allah moal dipertanyakeun di mana ya anjeun ngaduanu moal ditaros ku Gusti Allah bakal langsung dimasukkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ya punya hoyong urang ngalebet ka surga hoyongnya pasti sadayana bakal hoyong mah aya anu nolak di surga teh tempat kanikmatan anu luar biasa moal aya bandingna di alam dunia di alam dunia mah urang hoyong tuang kedah diproses heula kedah diisikan heula nya kedah disupankeun heula kedah diakeul heula itu kantung ngahuap aya manuk keur hibar dipika hoyong ku penduduk surga nya eta manuk teh ngadak-ngadak murag ngadak asak langsung dituang ku ahli surga nya bang nanti dina eta di surat Al-Ghasyiyah fasilitas teh di ranjang anu sakitu endahna teh hal teh sanes model kieu ku emas permata nya nanti bantal-bantal sarareungit ararempu kasur-kasur aduh sakitu endahna ararempu teu modal urang syarat nyeri tonggongnya darlah kasurna teuas nya di itu mah kitu lamun teu percantan mangga angkat ka surga dina surat bade sing meuneu insyaallah sing meuneu bade bilih teu percantan buka dina surat Al-Ghasyiyah nya ayat kadina teh nya eta ku Gusti Allah tos disadiakeun perbandinganana eta pamagat sareng istri di surga pamagat ngagaduhan widadari 40 hiji pamagat aduh nya hiji gecan beak ya 40 eta dia keterangan gitu tak ibu-ibu teh jaga teh janten ratuna widadari jaga teh nya ibu-ibu teh janten ratuna asal nanti ngabakti ka carogana sae nya kade caroge wih capek geuwateun kurang Pak bare tuang heula bare tunggang heula sok itu tara hah ka caroge iya cek paribasan bare tuang heula bare tunggang heula wih ti kantor tos nyanak gaji misalnya bare tuang heula piraku nya urang teh sediakeun cai tos sadia cai anu curot nya bare cetiis bare cai haneut nya tah keadaan mah kitu ka caroge teh nya disadiakeun eta keing pahlaganya nya anu baripatkeun nya Para sadaya anu sami-sami dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala aktos bilaya pertarosan mangga aya saparapat jam deui pamit aya mah urang tutup aya ku doa da sim kuringan capek baca proto eta ieu teh nya lan mangga mah mohon aya pengumuman ti ibu undanya mohon mah ta urang tutup aya ku doa ti sim kuring mah nya mudah-mudahan urang sadayana urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan doa urang saja dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallata Ibrahim wa Ibrahim wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan madidah. Ya Rabbana laniyam sultanik salgayat min khairat falayat sadal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa lil mu'minin wa minat wal muslimin muslimat al hayyan wal amas. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wa firli walidayya yauma yaqumun hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.